Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Idrus. Ayeuna Mang Idrus arek ngalanjutkeun neangan tempat dahar geus teu kuat lapar beteung. Taya teh barudak ngaliwatan terowongan nagreg nya. Kot asa geunah kieu barudak tingali arus lalu lintasna kot lancar kieu barudak tuh batur ge caricing heula soalna di tukangna macet. Jadi cicing heula cenah ameh ngareunah cenah ieu perjalananana. Bisa kalian deuleu barudak tingali kot pararinu kieu aing Mang Idrus tadi maek di sisieun na terowongan. Bisa kalian deuleu barudak akhirna urang jeung pamajikan teh geus manggih tempat dahar anu ngareunah anu nyaman anu teu kaganggu ku batur anu henteu pinuh. Langsung wae barudak kita buka timbelnya karena sarua pamajikan aing oge keur lapar. Tinggal itu anu ngalalewat aing cek aing mah eureun heula da lapar beuteung teh kudu dieusian heula. Da atuh lamun beuteung lapar mangemudi mah teu bisi cilaka euy. Tah alhamdulillah barudak ieu teh timal teh ti mitoha nya kot bager pisan tuh tibang masakeun heula barudak keur sibukna naon oge mitoha mah nyaheun alhamdulillah ya Allah. Bisa kalian deuleu barudak Mang Idrus geus teu kuat lapar hayang nyobaan rendangna meunang mitoha tingali huapna ge kot 5 ramo asup kabeh kot samutut kitu anjir ngeunah pisan ya Allah. Perlu kalian tahu barudak di balik uing dahar ngeunah teh berarti pasakarana ngeunah pisan ieu teh barudak wajib dicobaan ku maraneh nya. Tapi kumaha deui isuk leuwih nya ku urang rek dibere asaan. Nikmat mana lagi yang kau dustakan geus dahar hanyir-hanyiran langsung udud jarcok tuh barudak bari ningali anu arus balik anu begitu lancar tingali tuh wah nu boga mobil nu boga motor kot kakabutan euy kot mani asa ngareunah kadeuleuna ge beda jeung macet jadi anu macet mah ningan sok hayang nabrak aing kana mobil batur teh geus teu kuat nya panas ruhae deui Gusti Nu Agung. Bisa kalian deuleu barudak paingan motor aing berat atuh tingali babawaanna ge can aing can pamajikan can kantong can beas. Berarti sabaraha leuwih meureun sakintal mah barudak alhamdulillah motor kebanggaannya ieu teh. Rek ngalanjutkeun perjalanan teh barudak aing teh kalah ka magriban jeung pamajikan teh tah alhamdulillah barudak aya pom bensin nu aya musolana tah urang teh euleun heula salat heula barudak da sabari ek ngisian bensin soalna geus beak tingali ikut rame kitu barudak. Alhamdulillah barudak meskipun perjalanan jauh urang jeung pamajikan teh masih aya kaingat salat heula mampir heula ka musola di mana we anu aya nama nu penting aya musola. Loba jelema loba batur barudak meskipun perjalanan jauh aya adan teh geus we lempeng-lempeng wae kitu tah teu apal kana ilmu mah nya. Geus heula barudak rek ngalanjutkeun perjalanan lanjut di part 2. Wassalamualaikum.